Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu orang sanggakan puji sinaran syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana berkat rahmat sinaran hidayahna urang tiasa riung mumpulung dina ieu tempat kalayan dina kaayaan sehat walafiat. Tahilap salawat sinaran salam mugia salamina kaculah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tahilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para itba'ut tabi'ina, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng sumping oge ngahaturkeun nuhun ka rerencangan sadayana anu parantos keur hadir dina ieu acara. Sata acana tepangkeun wastapun Nadia Hikmatul Aulia di dieu sim kuring salaku panumbut catur anu bakal mingpin dina ieu acara ti kawit dugi ka akhir. Sangkan ieu acara langkung hegar, sata acana sim kuring di dieu bade ngawanhukeun heula narasumber anu bakal medarkeun materina ka urang sadayana nyaeta saderek Yulia Febrianti. Anjeunna lahir di Garut kaping 28 Februari 2003. Riwayat sakola anjeunna nyaeta SD di SDN Mekarwangi 2, SMP di SMPN 2 Cihurip, SMA di SMAN 16 Garut. Dina ieu dinten anjeunna atos nyiapkeun materi kang nu baris dipedar nyaeta nganalisis unsur carpon anu judulna Kang Sabri Leungiteun Kalangkang. Supados ieu acara lumangsung kalayan lancar, mangga wae urang kawitan acara ieu ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Supados teu nyangkolong kana waktos dihaturanan ka saderek Yulia kanggo medarkeun pedaranana ngeunaan hasil analisis unsur carpona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring di dieu bade ngwedarkeun sinopsis carpon anu judulna Kang Sabri Leungiteun Kalangkang. Dina carpon ieu nyaritakeun ngeunaan Kang Sabri teh kaleungitan kalangkang nalika keur ngabonceng panumpang ojek. Sanes Kang Sabri hungkul anu leungiteun kalangkangna, tapi motorna oge henteu aya kalangkangan. Tapi Kang Sabri henteu ngawartosan ka istrina jang budakna. Bada magrib Kang Sabri teh indit ka imahna pamantri hayang dipariksa bisi aya anu aneh dina awakna. Padahal mah pas dipariksa teh henteu aya teu kunanaon. Teu lami kitu Kang Sabri dipasihan vitamin ku pamantri. Langsung babayar bari pamitan. Palebah pengkolan jalan muru balik ka imah, Kang Sabri terus mulang ka imah, tapi mengkol heula ka masjid arek salat Isya. Isuk-isuk saatos salat subuh Kang Sabri ngahaja ngadagoan panon poe hayang garajen teh ningali kalangkangna. Kang Sabri muruk kana nu lega bari tetap ulak ilik ninggalian kalangkangna. Anu akhirna mah alhamdulillah kalangkangna Kang Sabri aya oge jeung katinggali ayeuna mah. Teras unsur-unsur intrinsik tina carpon anu Kang Sabri nyaeta jejer atanepi tema kahirupan masyarakat sapoe. Teras kadua palaku Kang Sabri, istrina Kang Sabri, budakna Kang Sabri, babaturan Kang Sabri, pamantri, panumpang ojek sareng mamajar kasih. Anu watakna baralager. Latar kahiji pengkolan ojek, kadua masjid, terus katiluna imah Kang Sabri, kaopatna imahna pamantri. Galurna maju kusabab dina carpon ieu pangarang bisa nunjukkeun bagian pengenalan secara jelas jeung jantre. Kalima amanat. Ulah buru-buru kawatir dinang nyanghareupan masalah saacan manggih naon masalah anu sabenerna.
Sakitu bae nu tiasa dipedankeun ti simkuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saderek Yulia anu parantos ngadugikeun pedaranana ngeunaan analisis unsur carpona. Saparantos urang ngupingkeun pedaran ti saderek Yulia, mangga dihaturanan ka para pamilon bilih aya anu teu acan kapaham, bilih aya nu bade ditaroskeun ka saderek Yulia. Tina naon anu tos didugikeun ku narasumber urang sadayana, di dieu urang tiasa nyimpulkeun yen dina carpon anu parantos didugikeun teh nyaritakeun hiji jelema anu ngarasa aneh kana dirina lantaran anjeunna leungiteun kalangkang. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sami-sami parantos ngadangukeun pedaran anu matak mere nyaho ka urang unsur naon wae anu aya dina carpon Kang Sabri leungiteun kalangkang teh. Panginten sakitu anu tiasa kapihatur nedda dihapunten bilih seueur kalepatan sinaran kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Puji sareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempatan sehingga urang tiasa patepang leuweung paamprok jenghok patepang ralay dina ieu kasempatan kalawan dina kawilujenganna. Shalawat kalih kasalamatan mugia tetap dicurahkeun limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka kulawargina, para sahabatna, mugi nepi ka urang sadayana salaku umatna. Tepangkeun wastapun Yulia Febrianti, simkuring ngagem pancen jantan panumbu catur. Tahilap ngahaturkeun reuwu nuhun ka pangjejer sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina kumpulan kanggo medar ngadiskusikeun ngeunaan carpon. Kukituna supados henteu nyongkolong kana waktos hayu urang sadayana buka ieu sawala ku ausan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sateu acan nincak kana acara nu salajengna. Sapados teu disaha-saha simkuring saja nepangkeun panjejer nu bade ngadugikeun carpon nyaeta Nadia Hikmatul Aulia anu Bogor kaping 6 Mei 2003. Riwayat pendidikan anu parantos ditempuhna nyaeta SD MI Darul Falah, SMP MTS Cikajang, SMA SMAN 16 Garut. Para hadirin, supados henteu nyangkelong kana waktos, hayu urang regapkeun pedaran anu bade didugikeun ku pangjejer. Sumangga kana dia hikmatul aulia kanggo ngadugikeun pedaranana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka saderek Yulia anu parantos masihan waktu sinaran tempatna kanggo simkuring ngadugikeun analisis unsur carpon anu judulna Dicindulang Aya Kembang. Sateu acan kana analisis unsur carpona, di dieu simkuring bade macakeun sinopsisna. Carpon ieu teh nyaritakeun di hiji kampung aya hiji wanoja nu wastana Enai. Anjeunna ngagaduhan rerencangan nu wastana Ros sareng Ita. Hiji poe di kampungna rek ngayakeun piknik. Enai ngiring angkat lantaran aya sahideung santen nu tos lami dipuja, nyatana Kang Janjan. Singkat carita, Enai dugi di stasiun teu lami, Enai ninggal Kang Janjan sareng Ros rerencanganana keur pakaleng-kaleng. Tidinya Enai ngarasa kagoncang hatena, lantaran ninggal pamanggeut nu dipujana ngagandeng batur. Teu lami torojol kareta. Barudak langsung paburu-buru naek kareta. Dina kareta, Kang Janjan calikna pareneng-reneng sareng Eros. Tapi Enai teu nyerikeun yen hatena mah nyeri ninggal Eros sareng Kang Janjan. Dina jero kareta, Kang Janjan miwarang Enai nyanyi. Pas Enai nyanyi,
sarempak sadayana anu aya dinu kareta rarepeh nepikeun ka Kang Janjan neuteup seukeut ka Enai lantaran kagum ka sora Enai. Kusabab isin ku Kang Janjan, Enai langsung eureun nembangna. Sadaya nu dina kareta ngageroan nuwara Enai nembang deui, tapi Enaina alimeun. Enai sareng sadaya rombonganna dugi di Cindulang, turun tinu kareta. Teu purun-purun eros teras nyenyekel pananganna Kang Janjan, siga nu kasieun. Enai milarian batur, dan nu sejenna mah geus papasangan. Enai ninggal si eros luwa-luwe hayang dipangmawakeun babawaanana ku Kang Janjan. Ti saatos turun tinu kareta, Enai sareng rombonganna kedah papaheula pikeun nepi ka tempat tujuan. Enai papah pangpayuna sareng aana nepi ka tempatna oge pangheulana. Teu lami, rombongan nu sanesna dararatang. Barudak nu karek dararatang langsung ngagejebrus ka nu cai nu aya di curug. Enai nangunjar di saung bari ninggalikeun Kang Janjan nu beuki lengket jeung eros. Enai ngilu turun ngajai jeung barudak nu sejenna sanajan Enai keur lieur. Awak geus ngahod-hod lantaran lila teuing kacaian. Enai hanja tinu cai tuluy ditanya, "Nai teu kunaon?" Jawab kuring, "Henteu, kurariet hungkul da." Di handap Enai ngareret ka luhur, eros beuki deukeut jeung Kang Janjan batan tadi. Lantaran Enai teu fokus, kosewad Enai labuh ka nu cai bari lamongkot ku getih darahna. Nyah panonna beunta bari sirahna disangkeh ku Ceesin. Beuki atra tetenjuanana Kang Jan ngajanteng ngadeuketan Enai terus nanya, "Tos teu karaos pokna?" "Nyeri keneh," tembal Enai. "Ieu atuh ganjil ku jaket abdi." Kang Janjan muka jaketna tuluy diganjilkeun kana sirah Enai. Ceesin ninggalkeun Enai jeung Kang Jan, rek ningali barudak nu keur ngarojai. Jep jempe taya nu lemek. Teu lami Kang Janjan naros perkara surat nu sok dikirimkeun ku manehna. Atuh Enai ngajenghok lantaran anjeunna can pernah narima surat naon-naon ti Kang Janjan. Nepikeun ka jadi salah paham. Kang Janjan nyangki Enai ngabogaan niat rek nganyenyeuri manehna. Kang Janjan ngaku yen anjeunna sok nitipkeun surat ka eros jeung alesan Kang Janjan ngadeuketan eros teh hayang apal beuki jauh tentang Enai lewat eros. Teu wasa Enai nahan cipanon, curulung cipanonna bijil. Enai ngarasa teu nyangka yen lalaki nu kumanehna dipuja teh ngabogaan rasa nu sarua jeung manehna. Ngarasa kecewa ka eros lantaran enggo eros geus ngahianat ka Enai. Tidinya Kang Jan jeung Enai saling ngaluapkeun eusi hatena. Nu matak di Cindulang eta teh ku Enai disebut puseur deudeuh sagara kabeh kanyaah. Analisis untuk unsur intrinsikna nyaeta temana kanyaah. Judul di Cindulang aya kembang, palaku Enai, eros, Kang Janjan, Ita, Ceesin, sareng rerencangan nu sanesna. Watak palakuna Enai sabar, eros hayang kapuji, Kang Janjan ramah, Ita judes, Ceesin nyaahan, sareng para palaku nu sanesna atanapi rerencanganna garedeh lerei. Latarna nyaeta di kamar, stasiun, jeung Culu Cindulang. Amanat, urang kudu jadi jelema sabar jeung ulah babarian panasan atawa iri ku batur, sabab bakal aya hikmah nu ku urang diala tina kasabaran urang eta teh. Alurna ngagunakeun alur maju sareng sudut pandangna ngagunakeun sudut pandang orang kahiji. Panginten sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih seueur kalepatan dina cariosan atanapi perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunkeun kana Dia Hikmatul Aulia anu parantos ngadugikeun pedaranana. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Ku kituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku awasan hamdalah sasarengan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring selaku panambu catur sareng saparakanca nedaha punten anu kasuhun bilih aya cariosan anu paripaos anu matak teu geunah kana manah. Hadirin sadayana mung sakitu nu kapihatur hatur nuhun kana sadayana perhatosanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.